Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping, perkenalkan nami abdi Resa Aulia. Di dieu abdi bade macakeun nganalisis unsur carpon. Abdi di dieu bade macakeun carpon anu judulna mokahan. Nu kahiji nyaeta aya temana tanggung jawab jeung kajujuran dina ngatur duit sakola. Salajengna nyaeta aya tokoh sareng watak. Nu kahiji nyaeta aya Sidirun teh watakna bengal. Teu nurut kakolot jeung sarakah jeung sok ngabohong. Bukti kalimahna nyaeta cik kuring milu masak mun teu milu masang meureun duit anu 3 kali jadi 3 kali 3. Nu kadua nyaeta aya bapana Sidirun watakna teh tegas. Bukti kalimahna geus peuting ieu teh geura hees besing kaberangan. Nu katilu nyaeta aya indung Sidirun watakna nyaeta welas asih. Bukti kalimahna nyaeta ngan hade bae kaburu kahalangan ku indungna. Nu kaopat nyaeta aya babaturan Sidirun watakna teh bengal. Bukti kalimahna teh lah peduli teu dibawa mah. Nu terakhir nyaeta aya tukang bakso watakna nyaeta jujur. Bukti kalimahna ngarojong judi nepi ka konflik dirun kabongkar. Bukti kalimahna nyaeta samuhun ti tukang loak ari tukang loak meserna. Salajengna nyaeta aya latar tempat di imah waktu bapana mere duit jeung indungna nanya. Buktina nyaeta dirun cek bapana geus peuting ieu teh geura hees di imah besi kaberangan. Tuh duit keur bayaran sakola dina meja cokot. Terus di sakola waktu murid kudu mayar duit sakola. Bukti kalimah saha nu mawa duit keur mayar sakola saur guru. Terus aya deui di pasar waktu dirun hayang jajan jeung papanggih jeung tukang bakso. Buktina nyaeta barang nepi ka juru pasar Sidirun nempo 4 jelema nu keur main kartu angkong. Salajengna nyaeta aya latar waktu. Nu kahiji aya latar waktu peuting. Bukti kalimahna dirun cek bapana geus peuting ieu teh geura hees besi kaberangan. Tuh duit keur bayaran sakola dina meja cokot. Terus aya di isuk-isuk. Bukti kalimahna nyaeta saha nu isuk-isuk mawa duit keur mayar sakola saur guru. Abdi cek barudak bari ngaracung. Nyaeta aya deui beurang. Bukti kalimahna tina teu kuat nahan lapar ti beurang kabita ku batur. Kusir weh manehna ngalaharna duitna tina sangkurang 5 sen tuluy dibelikeun kana sato. Terus nyaeta aya sore. Bukti kalimahna nyaeta barang ti sore Sidirun nempo 4 jelema nu keur main kartu angkong. Salajengna nyaeta aya latar suasanana tenang jeung ngasih. Buktina dirun cek bapana geus peuting ieu teh geura hees besi kaberangan. Terus aya di suasana bungah. Bukti kalimahna sok atuh dewek bere ngahilingan ka leuncina 3 sen. Terus aya deui suasana tegang jeung sieun. Bukti kalimahna sing bener ngomong teh naha leueung erloji sia teh atawa dipake main. Salajengna nyaeta aya puseur sawengan atau sudut pandang. Nyaeta jalma katilu serba tau sabab pangarang nyaritakeun sagala carita jeung pikiran tokoh. Terus salajengna nyaeta aya galurnya nyaeta termasuk galur maju. Dimimitian ku Sidirun anu rek bayaran sakola nepi ngabohong kakolot teras judi, teras kabongkar kabohonganna. Bukti kalimahna nyaeta dirun geus peuting ieu teh geura hees besi kaberangan. Tuh duit keur bayaran sakola dina meja cokot. Nah nyaeta salajengna nu terakhir nyaeta aya amanat. Amanatna nyaeta kudu jujur jeung tanggung jawab dina ngatur amanah utamana duit. Ulah ngabohong sanajan keur kaayaan kapepet. Kudu bisa ngatur prioritas antara kabutuhan jeung kahayang.
Sakitu wae ti abdi. Hampura bising aya kasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.